Den saya kena dia mah emang enak motor kita kan kemarin 10 juta dibelah itu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi orang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Dudin. Saya dek salat bae geus aing mah dek heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngeuh mah los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararoba tina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan sapoe 2 poe 3 poe 4 dicoba tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting leuleus kana hate urang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ibu. Nomor keduanya al-abidun anu aribadah kabeh. Masya Allah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah
ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadallaha fis sarai wa dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah berang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti. Dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan tur dibere sehat. Batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat, abdi hirup, abdi segala rupa pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah leutik perasaan salat. Puasa ya sapira puasa kecil lah puasa. Tahajud ya sapira tahajud tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh. Haji kobok itu mah haji. Nyantun yatim piatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah. Ibadah ka Gusti Allah. Nyaan. Eueuh nu di dalam. Naon perintah Allah? Salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat, asa beban. Tak perintah syariat. Keur ngeuna-ngeuna urang diuk. Ngadeng suara azan Allahu akbar di dalam urang jam. Asa naik ngawuduk cikemeh. Salat ih cepet abad. Ngapain ngadengin aja? Ngapa ngadengin azan teh? Eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enaon emang? Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeule leutik masjid. Masjid teu kadeule sakitu buat enak teh diliwatan bae. Teu kadeule padahal azan teh Allahu akbar. 2 juta nu kadeule. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Mangkat. Den, sia kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta, dibelah itu geus aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik, tapi tetep urang kudu salat heula. Hayu salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut. Geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae ge. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Din. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu geus mah los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang.
udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb. Eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jazah. Siap-siap jangan dekat masjid. Jool bae baturna. Waalaikumsalam. Kawana ente nah yang kapanggih be jeung secle be di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula rokok dibelikeun aing plak we. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat bae. Kieu, ente mah kopi ieu. Ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah. Ya tuh salat mah panjang keneh waktu ente bisa. Aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup. Taginaheun geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti. Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah, sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah, berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah, tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot, ekspor impor geus eueuh ku ari, bahan bakuna geus eueuh, properti ting jarungkal ku ari, toko kitu keneh, Indomart ge geus tinggal bangunanna doang, sabar subur ge buarali karyawanna. Oh cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia dikaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah. Waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam atau aing kegiatan. Aing kegiatan nih pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah. Beh ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing ge. Si akur hayu bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh budaknya. Pan aya jelema hayang jadi imam bae. Mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengkah ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Iya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh. Dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa ku ari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat lu kos kitu teh. Gusti alhamdulillah, alhamdulillah.
peting karasa peting berang karasa berang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah berang teu karasa berang peting teu karasa peting teh sehat garana ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang atuh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba kasia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung nabi kana nabi idza ataahu al-amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wad-dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana si seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah as-saihu
jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-shaimun. Lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahareun inuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malah zadalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu, sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti, tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang meunang ridho Gusti. Padahal madahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai siana naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Jadi itu majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun. Wow gede ganjaran anak puasa Senin, Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga. Ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimah balu puasa Rajaban. Bongan ki uci teu ngabejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Ai kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon sia. Jojoakan aya naon. Nah, teu dibejaan, teu dibejaan naon. Puasa Rajab. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Saya orang ngiru ngomong nah itu aing malah hanya deket ka sia as-saihun. Ya Allah ya Rabb. Ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalmah. Iya dina hadis cek dina hadis ya hatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan di Bogor ya dikurokeun Sukatane Sukabumi maksudna pan digelag-lagasna ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga. Eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah, cenah urang mah kamisro. Wah, habis di jero. Cangro kacang di jero, sukro suuk di jero, babari comro oncom. Urang Sunda mah babari.
nyin ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus aduh nyin ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah saihun cek Kangjeng Nabi idzan tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal cahaya alam jalal mentak cek Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbukna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligut petingna saetik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima petingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah
al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting. Lanjut ku ari ge masih. Masih bae di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peuting deuleujeun degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan. Perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya. Eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yanabi ul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cek guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 peuting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los yang si bangsa ada babernya lu datang teh pajadak mau order naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh tukang neangan order eta. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan kumpul teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran
kaya miskin beunghar nu kumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riado masyaallah teu budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus eta diridokeun atuh geus kitu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah didu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajejes bae indung ditoler-toler mah urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon teu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Pak Ramadan hampir dekumat asaihun masyaallah indah ya ka makom ruhani kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ke mana-mana saihun tuh kan ya kari ngelailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah mantap kangjeng Nabi Isa disebut Masih saihun Masihum Isa al-Masih ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak lempang we terus sama dakwah terus Masih ibnu Maryam teu boga tempat mantak kurang kuari ribuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung kangjeng Nabi Isa mah teu boga yang sajengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus eta urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid kok pajar wakaf bae ieu tuh bapak kolot wakaf atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing geus aing masjid dijual Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf
lalakon teh lamun geus nyaritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah geus kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul anu nyaho tama iwalti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau nanti ceri bakal asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda as-saihu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan ku ari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target tu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saihun mah lain kitu lillahi ta'ala oh salaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandal mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon
geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan mah komo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus negara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah haju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeg moal tembak siapa ini parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibake ka resep kola nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalau resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah deuk urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal tadi berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah deuk nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala mana coba kiaina mana sia asal ikhlas atau mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah
maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunya nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekae dek di hurud pede di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongtrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun tuh siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenaon abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta oh ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae wo antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol ditu mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat matak di maknaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah do terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aju budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik Waalaikumsalam Gus Haji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang
Kuduna makan mikir aing telat ye ieu mah lain naonan sia balik ge teu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we paan tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala teu gede ganjaranana masya Allah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi Raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah, nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat. Salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah. Lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ini jelema normal henteu sieun. Morpinis. Sieun. Tah. Iya. Ya, jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masya Allah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu.
Urang make samping pang bagusna pamer teh urang itu mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna itu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat miraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang rek nempelkeun beungeut kana taneuh mun endek menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'afatika ridha min mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagdana milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon mil cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipakai sujud enggak sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran
Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu sajanya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong. Eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mantak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, ese nyarita keurang. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak. Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabladina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Iya. Dalam sekolahna teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan 1/2 jam. Kurang sajuz ya 1/2 jam. Sok geura baca kurang 1/2 jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ye. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres 1/2 jam normal. Eta nu lancar 1/2 jam normal. Aing ninaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz. Tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udah geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaseran berarti kan. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar eta kadenge bae kotok aja bikin ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueuh nu teu ngajawab wabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Tah mah baju awewe streaming. Aduh Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah kurang sama geus alam nana. As-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese.
urang hayang istiqomah bae hese maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede na pagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Mantak ge bapi perang kan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkeun kahadean. Dimimitian ku marentah iman, belah dituna marentah ulama maksiat, marentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, nu berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf wari dilobah ya Allah ya Rabb geus berat aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan, jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara, geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran. Sia ditoler-toler aing na aya sia nagana nyeun aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir dialingan deui ku Allah ayo gempa alingan deui angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah eureun we banjir eureun deui sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah di pamarentahna eueuh we deui nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be nying pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. والحافظون لحدود الله
jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena. Bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih. Pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat. Jin betul engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu haram. Oh. Ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa, kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana, aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Dijieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li akam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu gair asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra, jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsarat ieu mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke di fikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina mazuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus setengah magrib. Ayo sia mazuqat. Tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti, oh iya babut ta'am, oh mazuqat berarti muamalah. Oh, huluna. Namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum, oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna. Tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin. Lan kitu la limaslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain kemaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka kemaslahatan agama ubudiyah.
Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung kapajang patalina jeung urang mahdoh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Ku ari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapkeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana. Termasuk awewe papa. Mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia asal kos kitu be hudang. Dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Tah eta. Ih, eta malmusat ngaranna tah. Eta berarti kan babna bab wiko. Bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan pikir tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya. Engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya. Eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab. Wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib. Mamalah ayo sia karake madzuqat nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram, aya nu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean, sunah, meunang ganjaran. Tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap, udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di ambean. Eleh ke bodongkol mah. Tah, ieu Mas kumaha teh aturan-aturanana. Dibere, dijieun babna dina fikih ya karim. Doh, madzuqat, malmusat, kemudian ayeuna mah masmumat. Wari masmuat nu kadenge ku ceuli. Mana nu meunang didenge cek fikih, mana nu haram didenge, mana nu makruh didenge. Kitu keneh mun sorot, mana anu meunang dideuleu, mana anu haram dideuleu, mana anu makruh dideuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik jadina aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik ya, dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik ku jadi sabab ku jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli be ngaranna dijieun engke dina fikih babul bai. Kabelah dituna bete aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu dain bil ain
aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana wah babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masya Allah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua. Hukum teh lamun teu jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Lamun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dia. Panyokotanana ieu ti dia engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ayeuna hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabelegejer. Berarti kan di ditu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babna, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah oh haram, lamun cek agama halal oh kudu nemah halal. Saya laksanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah. Opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayatna ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang.
geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al-hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah, nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae, abdi mah geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah, geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga, haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, nu bandek bae kitu teh tuh nya. Deuk abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat mana? Kitu keneh jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga. Ya Allah, mukminin lanu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga. Wa basyiril mu'minin, mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubunga urang kabehan bakal dibere sorga kabeh, asup ka sorga kabeh, berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep
Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil,